Ya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ieu teh aya nu naroskeun saurna anjeunna teh buyut ti Prabu Taji Malela Sumedang. Nah, nu ditaroskeun aku anjeunna teh nah buyutna teh raja atanapi wali Allah gitu. Lain buyut merenang turunan. Dai buyut mah berarti deket ke Prabu Taji Malela. Prabu Taji Malela dina nyungsi kejayaan anak eta sajajar ejeng Prabu Lingga Buana. Kalau Lingga Buananya sajajar agak mulia eta sajajar di antawis tahun 1300-an pamit telepatnya. Kaluhurna ti Prabu Taji Malela yang disebut Prabu Aji Putih. Mung kaluhurna ieu dina catatan sajarahan Kasumedangan, tanapi dina rucatan riwayat Sumedang, atanapi dina sejarah nu sanesna kapegat kaluhurna teu kapendak. Mung upami ningal dina dumukna jeung dina cicingna anjeunna janten Raja Medang Jati, tiasa ku urang dihubungkeun ka Kendan Kamulyan. Naon margina salah sahiji lungsuran ti Reti Kandayut pami telepat teh salah sahiji incu anjeuna nu jenenganna Prabu Kandiawan anjeuna nganjrek linggih jadi Prabu di Medang Jati. Denya tah Prabu Taji Malela oge ngadegna teh di Medang Jati. Ukituna upami urang nyuksruk atanapi nyungsi ka Prabu Taji Malela, insya Allah nyambungna bakal ka Kendan Kamulyan. Kendan Kamulyan ayana di nagrek diadekeuna ku Resi Manikmahia. Tah upami Prabu Taji Malela Upami Prabu eta gelaran kanggo hiji raja. Dung upami ningal ayeuna makom anjeunna anu aya di Gunung Lingga sok disarumpingan boh ku para alim, boh ku para santri, atanapi sing saha wae anu sok ngalaksanakeun uzlah usiah, ngalaksanakeun ziarah, jadi hiji tujuan utami di daerah Sumedang kanggo ngayakeun atapi ngalaksanakeun itikaf atanapi uzlah usiah tadi. Dia jawaban sim kuring tiasa luyu kirangna sihapunten. Haturun Bah. Amin.